بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الحسيب المطلب صلوا على هذا النبي الحسيب المطلب أحمد جاك الناس بما وصفه بكتبه ما وصفه بكتبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladil adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. إذ لولاه لكانت أحواله أعقبها من الأنعام. أشهد أن لا إله إلا الله المالك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والعجام. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid siham. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Bang dengan kulama ya kullu labdin lahul labdul jalalah, bahwa zikrun ibu setiap lapad yang mengandung unsur jalalah itu adalah zikir. Ingda syar'i kullama kasural ajru kullama kasural labdu kasural ajru. Cek ilmu syara nyangkin loba ngucapkeun lapadna maka bakin seueur urang kenging pahalana. Teu cukup wa amin kudu Allah atuh. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menang ngalolojok
Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Sirri Saqati wa qala Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki fi kitab Nazam Aqidatil Awam bi Bahrir Rajaz mauliduhu bima katal aminah wa fatuhu bi thaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad wa jasitina mustafilun 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 mustaf tinggal ilun doang ke kuese. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin para alimil ulama hujaj wal hujajah asatidz wal asatidzah santriyin wa santriyah ma'al jamaah insyaallah biidznillah min hadhil lailah ila yaumil qiyamah ma'as salamah wal barakah fid dunya wal akhirah amin. Kabiatur kusim pribados para kasepuhan urang bini sepuh di ieu tempat nuti cikesikna urang doakeun sadayana mudah-mudahan guru-guru ngaos urang kiai urang ustad urang sing para ranjang yuswana mugi-mugi ku Gusti Allah sing ditambih-tambih kamerkahan kamuliaanana mudah-mudahan putra putrina sing dijantenkeun soleh tur soleha doakeun ku urang guru-guru ngaos urang mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dibagjakeun kahuripanana dunia raw akhiratna amin ya rabbal. Oke teh hilap jajaran panitia yang berjibaku tanpa henti dari semenjak dimulainya rapat sampai detik malam ini mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanannya jeung urang kabehan doakeun para panitia mudah-mudahan ku Gusti Allah kacapekna tanagana hartana bendana pamikiranana sing digentos jaga sareng jannatun naim mudah-mudahan kenging syafaati Gusti urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palurahna manawi aya RT na RW na urang doakeun para pemimpin urang sing dijantenkeun pemimpin anu amanah sanajan RT sakieu mah keur ariweuh ibu nulisan dana bantuan ibu katulis ngaranna leuwah turun bantuanna teu aya beasna ngubeng RT lumpat ibu-ibu demo ke masyarakat demo ke RT padahal RT teu nyokot padahal RT teu di kampung Cikesik aya nu kalengitan sendal kotok jeung endog-endogna jeung sayang-sayangna demo lumpat ka imah RT padahal RT teu nyokot padahal RT teu di lembur orang aya kajadian parabola parawan jendol ti heula datang lumpat ka imah RT demo padahal RT teu nyolok padahal RT teu colok sekalian teh tuman tilang kitu urang doakeun RT urang sing panjang umurna amin mudah-mudahan kahirupanana dijembarkeun dunia raw akhiratna amin. Muratibul Auqat pemandu waktu penata acara garis dengdek MC Master of Ceremony cek bahasa Cikesik mah MC teh modal congor doakeun ku urang MC sing panjang umurna amin hilap mudah-mudahan MC sing gerak kenging jodoh mun bujangan keneh bujangan atos berarti doakeun sing nambah deui anakna oke teh hilap nukusim pribados dihormati pembaca ayat suci Al-Quran
Baik yang pertama maupun yang kedua tadi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kiai Turmudi, ibu kakuping teh tadi sowan tanah bu. Sowan tanah kakuping mantepnya. Hayang teh ibu gaduh putra siga kitu. Yakin hayang? Andai kata dia suami ibu bahagia atau tidak? Andai kata dia saudara ibu bahagia atau tidak? Andai kata dia anak ibu bahagia atau tidak? Hayang boga anak doang tadi. Kunaon tadi ais? Hayang ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, harapan, tapi tidak diikuti dengan perbuatan dan tindakan, kalangkang helang. Bener tak? Hayang boga perak pare bagus, tapi ngan ukur ditancepkeun 3 bulan teu ditoong teu diteang. Atuh eta cai sawah ku keuyeub. Jadi tante teu pare. Atuh jaeta. Hayang boga anak soleh-solehah teh anter pasantren titipkeun ka pengajian. Ladingkeun bae di imah di paraban handphone. Ngadon jadi bebegig da ka dituna. Bener tak? Isukana geus lumpat ka galengan sawah nyeun konten sorangan. Halo guys, kali ini aku mau nge-review. Nge-review apa? Tutut. Apa itu tutut? Makanan kampung. Bagaimana cara makannya? Songheken juburnya cok-cerok. Wah guys, ada tanahnya. Jadi bebegig anak nong gitu eta. Bener tanta. Ka pasantren kan yang bawa anak soleh dingkeun bae di imah. Logika kaduana ibu, lamun ibu gaduh ATM hayang aya encisan, isi dong rekeningnya. Ari kartu ATM dikekemel bae rekening teh dieusian duit, dicolokeun deui keluar moal. Ngadon lecet ATM. Anak hayang pinter, anak hayang soleh, anterkeun ka guru-guru ngaji urang. Teu daekeun ustad, paksa. Ai teu daekeun beulikeun bebek menang 200 mah. Atunya hirup teu ngaji-ngaji acan cek ulama. Mending tah ngangon bebek. Bebek mah ngeunak dipencit. Anak ibu pahit daging nage. Bener tante? Nges doakeun ieu urang Cikeusik kabehan. Tah tadi teh putra daerah. Tadi teh putra urang ieu ti Cikeusik ti dieu, putra ibu, putra bapak sadayana. Bangga tante ketika di luar negeri, ketika ada lomba di Kairo di Mesir, beliau ikut, di Malaysia beliau ikut. Siapa? Kiai Haji Imam Turmudi. Asluhu min Cikeusik. Saha nu gagah, saha nu harum? Urang mana nu harum? Urang Cikeusik. Betul? Hidup Cikeusik. Hidup Cikeusik. Hari ruplah jajan parae. Mudah-mudahan jigi suka hareup sing aya putra-putri urang generasi penerus anu soleh tur soleha. Amin. Ya robbal. Ampura ieu rada ngarebek sawaraya. Ki Mahmud ti mimiti mulut can eureun-eureun beurang peuting dordar bae. Batur nu mulut kuda nu ngubong lajeuna aya. Abi dongkap ka dieu alhamdulillah. Tadi tos acara enjing ti kandang palon. Ngawengi abi tadi teh istirahat di Rompok pun suan pun misan abdi di nantaran Cagawir. Kadugawir. Ah di Kadugawir. Atuh malum ibu urang lain urang dia iya. Jurang tebingnya jadi duren tebing. Cek bahasa keren mah gitu. Kadugawir horeng mah. Gula gaduh sakadang dulur misan di dinya. Alhamdulillah. Kula dijajabkeun ka dieu ku baraya. Jadi nak kula ngadeukeutan jeung urang dieu. Mudah-mudahan kula kenging jodoh di dieu. Ieu syirik bae syirik. Oga cenah ustad lah jak kiaina ge peluh cenah. Peluh ge ibu peci luhur eta mah. Tah kan awewe mah kitu lamun geus dihartikeun geus diberekang ngeunah beta bener tanta. Cicing budak leutik moal ngarti. Geus ki ulama ieu ka dieu ibaratna idap-idap itpalu surur silaturahmi ka dulur-dulur abdi di dieu. Mudah-mudahan calikna abdi di dieu. Wasilah Kiai Mahmud. Alhamdulillah abdi tiasa sareng para hadirin Pa Amprok Jonghok. Mugia ku Gusti Allah jaga urang ngumpul di dieu sing dikumpulkeun jaga di surga Allah. Amin. Tim hadroh dari pondok pesantren apa nih? Nurul Mubtadi.
urang doakeun sing saloleh, mudah-mudahan sing tetap pada pendiriannya, istiqomah dina miliaran ilmuna, jaga hirupna sing istiqomah, mautna sing husnul khotimah, mudah-mudahan ka surga Allah jeung hadroh-hadrohna, amin ya robbal. Tukang son urang doakeun mudah-mudahan panggilanna sing tambah laris, mudah-mudahan hirupna istiqomah, maut husnul khotimah, asup ka surga jeung salon-salona ya robbal alamin. YouTuber yang sedang live streaming mudah-mudahan makin banyak likers, subbreakersnya, sebleker motor teh. Mudah-mudahan sing makin rame orang doakeun rekeningna sing nambah gendut, amin. Jaga maut ke surga Allah, asup sugan jeung YouTube-na, amin ya robbal alamin. Para jamaah sadayana nu aya di ieu tempat, urang doakeun ya urang Cikeusik dan sekitarna, mugi-mugi nu keur tani sing hasil tanina, sanajan keur halodo entrang-entrangan, mudah-mudahan teu ngajadikeun urang hilang keimanan, amin. Terus bae nyawa maulah dieureunah, adodo ulah jadi alasan, amin. Sebab kula teu percaya urang dieu teu sieun naon ngaranna ngarasa sieun kana halodo, jabuktina anak ngalobaan bae. Jadi nek mandi cenah eueuh cai, nya teh anak jeret deui. Berarti halodo teu jadi alasan. Betul? Urang ngadoa ka Allah ieu halodo singgera eueuh, singgera liwat. Mudah-mudahan singgera digentosan ku cai hujan. Ya robbal alamin. Teu hilap ka para jamaah nu hadir di tempat dina haflah mubarakah, mudah-mudahan ku Gusti Allah urang ngadoa ieu kampung Cikeusik, desa Cikeusik sing dijantenkeun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya robbal alamin. Puji urang kadat ilahi rabbi nu maha hiji, nu tara ngawiji-wiji, nu tara ingkar janji, nu tara pasini. Allah eta tunggal datna ibu, urang diciptakan ku Gusti Allah pikeun ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Berang peting isuk sore tong eureun muji ka Allah, ulah hilap keur susah keur senang najan keur loba duit ulah eureun muji ka Allah. Ieu urang buktina ngumpul di dieu tandaning naon, urang teh keur mahabbah ka Rasulullah, hayang muji ka Gusti Allah. Dipikir-pikir wanci kuari biasana ge ngajogok hareupeun TV, bener teu? Ieu mah ngabelaan diu, kadang-kadang tuh make terpal karpet merekna UMP urut moe pare eta. Tapi keun wae nu penting mah jaga jadi perbandani bisa nganterkeun urang ka surga Allah ya rabbal alamin. Puji ka Gusti aya sabaraha ibu? Kabagi op hiji ibu kodim alal, kodim nu kadua kodim alal hadis, nu katilu hadis alal, kodim nu kaopat aya hadis alal hadis babarengan. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis, puji kodim alal kodim. Allah muji kana zatna, puji kodim alal hadis. Allah muji ka makhlukna, balikan puji hadis alal kodim, makhluk muji kana zatna, puji hadis alal hadis, makhluk muji kana makhluk. Oh ting polohok ulam urat beung sagede jempol nu mantua aiku teu bisanya mangkana ge ngaji odah ngaji rodiah aya teh rodiah ampura diinjem heula ngaranna sakedeung pake usaha. Kita preteli satu persatu kodim alal kodim itu maksudnya apa ibu? Menurut ilmu tauhid
Allah muji kana datna hartina Allah mah wajar najan muji maneh ge sebab Allah mangagaduhan kawasan nu teu aya bantrak-bantrakna ngadamel langit ti masrik ka magrib tanpa tihang tapi can pernah kadenge aya langit rubuh bener urang mah kadang-kadang nyeun saung kadu ge ngaburu husut. Iya bumi ku Gusti Allah diamparkeun minal masyriq ilal maghrib tapi tanpa pondasi. Alhamdulillah can pernah kadenge aya bumi rug-rug kahandap. Betul? Kawasa Gusti Allah mah rek ngadamel naon ge jeung neuk ngarasa kawasa ge wajar. Mana bukti yang lain bahwa Allah kuasa ngaluarkeun hulu sakitu gedena bisa kaluar tina liang sakitu leutikna. Cicing budak leutik moal maarti. Eta teh kawasa Allah. Betul? Nah ieu resiko ceramah di pinggir jalan RCTI rame ceramah tiba-tiba iklan lewat nya urang doakeun ulah lewat sing paranjang umurna ibu nya mangga urang doakeun ulah liwat sing salamet teruskan ya lanjut ibu bu kah gitu ngurukeun kiai jeung heuh sia mah di imahna ge kieu sigana ieu rodia heuh aya naon saprode rumah tangga unggal poe pak gitu bae nigurukeun kiai mah kudu rada sopan saeutik kah kitu nya ulangi bu ibu karak magelis jendol kunaon awewe lamun disauran teh sulak menyahut dengan kata kah ternyata menurut penelitian survei membuktikan benda yang barareuka ari kana lalaki kumaha sok disauran teh kulan ujang kulan aceng kulan aa kulan horeng dina diri lalaki tak terdapat hiji benda nu sok engkul-engkulan ngarti Allah muji kana datna wajar lamun jelema nguji dirina kurang aja sombong kapapada bu mun eueuh aing dak ya di lembur aing mun eueuh aing ya di lembur ya di cikeu-cikeu naon dia mun eueuh aing atuh lamun eueuh aing di dieu moal aya aing atuh ho ka bae meureun kakak eta ngaranna maaf Gusti Allah marek takabur ge atuh hakna ibu cenah urang ngarasa gagah ku ilmu naon pugunyieun layangan ge berat ka hulu bae nuncep betul cenah rek sombong ku hartana ku pakayana neuk di mana mandi sampo terebeak di caian deui betul boga sabun batang ge habak dikusak-kusak kana awak tina luhur kana bujal barang handapeun bujal eta sabun leutik teh ipis doang silet eueuh leungit kabawa cai teh ka mana ya budak sabun aing jauh ya sabun ka mana eta kapanggi malam Jumat ku salaki ibu barang dipake busahan cicing budak leutik moal ngarti neuk belah mana coba urang ngarasa sugihna betul maka telayak jelema ngarasa jago nu ngarasa jago mah ukur kotok eta boga kotok jago maka atunya ayam jago nah jelema ngarasa sampurna teu pantes ka nu sampurna mah rokok ibu ngarasa jujur cenah ka salaki maaf nu jujur mah merek minyak goreng aya atuh jaeta neuk jujur kumaha ka salaki kadang-kadang duit dina lepitan kantong salaki ge ditilep 100.000 sorry nu ngaku mata mentak eta pemuda mana pemuda aya nu jomblo urang doakeun singgera boga gebetan nu geus boga gebetan mudah-mudahan singgera dijodohkeun ku Gusti Allah tos dijodohkeun mudah-mudahan singgera boga katurunan geus boga katurunan geura rareuneuh geus rareuneuh geura ngalahirkeun geus ngalahirkeun mudah-mudahan teu kebal rareuneuh deui ya robbal hayang nyaho ada 18 tah anak ya ieu pemuda kupingkeun lamun neangan pamajikan tayangan anu pinter neangan duit itu maksudna kumaha eta nu tadi
salakina geus nyumputkeun duit dina jero Quran kapanggihkeun eta ku eta berarti pinter neangan duit. Kula ge pernah dibukaan kitab cek pemajikan katanya tidak punya duit, ini uang apa ini 1,5 juta ada di kitab. Waduh cek kula kanyahoan. Eta berarti pemajikan pinter neangan duit. Duit naon ieu naon duit naon duit sial kumaha sial kanyahoan ku dia. Terus ya kodim halal kodim bu Allah muji kana datna wajar, tapi lamun jelema nek muji diri Fir'aun ngarasa kawasa. Cek Fir'aun anadil autad ana rabbukumul a'la paeh nuncep digencet ku laut. Fir'aun umur 420 tahun, cek hiji kaul 450 tahun, panjang awak 8 meter, lebar dada 4 meter, sakali dahar Fir'aun beak kebo hiji. Asli. Tapi ternyata sanajan sakitu gagahna bener seumur hirup can pernah riet hulu saya mah can pernah asup angin da kabat kumaha ngerokna pamajikana awak 8 meter mah teu kudu make taraje aju gobangna ge sagede nyiru mah untungna beta saya teh telok asup angin. Pamajikana anda beunah Siti Asiyah binti Mujahim eta ibu Siti Asiyahnya jeung gambaran urang najan salakina bedegong tapi dirawatan bae hayang dahar dirawatan aya di imah dibere kopi disedukeun najan salakina bedegong geus ibu najan boga salaki ibu bedegongnya pagawean unggal poeng usap beu heureunan ngan kuari mau nu ngusup caina saat pan datang mah ka imah rawatan. Itulah kewajiban ibu hablum minan nas, pelihara hubungan ibu dengan suami. Ustad pancena salaki kula mah tukang bobok, tukang tarok, tukang kodok esi rokkeun wae eta mah hablum minallah engke geus di ditu mah masing-mas ibu ka surga ku sabab bakti ibu ka salaki, salaki ka neraka ku sabab bedegongna ka Allah. Keti ditu mah ibu dada see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Kan manehna mah ahli maksiat atuh ngereboklah ke neraka. Ibu ahli taat ngabakti kanu ngaran jadi salaki surga jaminannya. Geus di dunia ngahareupan salaki nu model kumaha bae bedegongna nu beuki main lalayangan bae aya. Pabeasan mah nonggeng. Nu mengen kolecer bae aya. Ku hobi masing-masing. Seeng manangku. Jatuh ngejo keun wae datang ka imamah rawatan cenah sok aya ngopi eta ustad salaki ngan telok mere duit teu mere kopi eueuh gula eueuh ibu ulah bodoh asup ka dapur songgengkeun tah seeng tonggengkeun kerok juburna kana gelaskeun bukurna hajar ku cai termos bikeun tak ku ibu ka salaki neng pan peurah mati mah kopi ulah loba omong ka eta ngaranna kopi cap seeng nonggeng ibu sok enek teh lamun aya salaki model kitu heuh mere duit henteu kopi teh aya gula teh aya hayang ngopi enggeus kerokeun ampurannya ieu sawara makin ngarebak bae doakeun kula sing sehat ibu mudah-mudahan ilmu sanajan sakedik sing manfaat amin ya robbal alamin. Geus balik deui kana jelema teu patut sombong wa ma utitum minal ilmi illa qalila cek Gusti Allah jelema nu dipasian ilmu di alam dunia didatangkeun ilmu ka masing-masing jalmi illa qalila ngan saeutik sewang kabeh teu rata Pak nu bisa ngaji henteu bisa ngaji kabeh aya nu ahli maca hadis engke dina giliran fan fikih mah manehna ngebleng aya nu ahli fan fikihna ditanya tajwidna uaoo aya nu ahli qiraatna ketika ditaros asbabun nuzul ayat ieu ti mana datangna teu nyaho. Nah masing-masing memiliki kekurangan dan kelebih. Tukang bas ahlina nyeun imah, tukang pertanian ahlina berarti di sawah, ahli mesin ngabengkel
Cina di Amerika aya ahli pembuat pesawat Apollo ulang alik bisa pulang pergi dari planet bumi sampai ke planet bulan, bawa jajal kaci kesik eta profesor ulah bara-bara tah nyieun gegetuk baheula di dieu moal bisaeun. Sebab tadi teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tepati-pati ilmu nu dibikeun ka setiap manusia ku Gusti Allah illa qalila terkecuali saeutik. Ti dieu lah urang kudu ngaca diri bahwa urang ulah ngarasa pang bisa ngajina, ulah ngarasa pang bisa macana, ulah ngarasa pang bisa ieu na ituna, ulah nu sugih ku hartana ulah dibawa sombong. Hewa kanu susah deket tu susah ulah deket aing kunaon gitu Kak, dia mah darah jeung cangkang tangkil. Hari kakak jeung naon aing mah hotdog dong, spaghetti dong, naon deui pizza hut dong, oh pizza hut, naon deui Kak atuh fried chicken dong, fried chicken cek ulah mah gogodoh kotok ja eta sok prat sok Inggris betul. Kotok taranjang di kana tipungkeun diasupkeun kana minyak gagolak digoreng ngaranna gogodoh kot. Geus ulah ngomong pracikan segala naon. Letah so Inggris. Teruskan ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Teu pantes urang nek sombong Kak. Maaf. Ya. Cenah aya nu sombong ku harta, aya nu sombong ku pangkat. Maaf. Pangkat moal abadi, harta moal abadi, begitu orang lep maut diteleg ku taneuh teu mawa naon, teu mawa naon. Cenah di dieu aya nu gaduh tanah 30 hektar sorangan bae, barang maut mah nu dipake ngan hiji kali 3, hiji kali 2 ngan sakitu nu dipake mah. Pamajikanna ge galeulis tetep moal bisa diais, imana ge garedong tetep moal bisa digandong. Begitu lep asup ke alam kubur cincang keling manuk cingkleng cineten plos ka kolong Bapak Satar buleneng keur ngora blang ka dieu blang ka ditu nganjang ka dieu nganjang ka ditu barang geus maut diasupkeun ka alam kubur Bapak Satar buleneng lep teu mawa nanaon ngan boeh doa kahartos. Jadi apa yang mau kita banggakan hadirin? Mari kita bersyukur kepada Allah masih dibere keneh awak sehat bawa salat, unggal bulan diberi gaji bawa kurang ngaji, ulah pas ini bae unggal poe jeung salaki neka pengajian ge teu kur dar bae Kak daek ulah ngaji asal pakaian sapoe hiji saragam saminggu kula mah hayang 7 saragamna, poe Sabtu kelabu lamun poe Minggu ungu, mun poe Senen koneng tai Kak, poe Salasa putih tulang, lamun poe Rebo aja tai kebo ulah mah, poe Kemis mah pink seragamna engke, lamun poe Jumat putih kabeh tilur kahandap kami maka majelisna dengan celok. Waduh aya bedek ngaji make baju rupa-rupa tiung hayang rupa-rupa teh sadar salaki ngabegak di imah paru-paru. Mikir odah mikir ijah mimin mumun maesaroh moesirah Maimunah moe maneh mikir antakeun kita salaki loba nu sarara truk ti heula parareh ti heula ai kitu teu kuat nahanan pamentasar pamajikan. Geus survei membuktikan desa mana bae, kelurahan mana bae, kecamatan mana bae, kabupaten mana bae, survei membuktikan yang paling banyak di atas negara ini adalah di tiap-tiap daerah awewe rangda. Duda maka hitung kucuruk, maaf Bu. Kunaon eta sebabna? Salakina paeh ti heula beak digetakan. Bere duit leutik molotot paeh. Aya di dieu aya nu sok ngagetakan salaki aya. Oman diomongkeun ge pugu aya. Ya Allah ya Rabbana. Insyaallah di dieu mah Bu, saur kasepuhan di dieu ge ibu-ibu di dieu mah salalobar. Narurut karena salaki eta lamun tas gajihan cenah ge salakina telok galak ka salaki. Pan awewe kuari mah punten para kasepuhan kumaha tatanggalan. Lamun setoran gede ka pamajikan eta HS ge ngadangkak dong bakaka. Nyatodok. Lamun setoranna gede. Tapi lamun setoranna leutik ngempot mere knalpot.
awewe ku hari eta kumaha setoran. Betul tuh ngaku betul cenah. Hadis qadim alal hadis, Allah muji kana makhluk. Puji nu kadua eta Gusti Allah muji ka makhluk, nu mana nu sok dipuji ku Gusti adalah makhluk nu sok muji ka Gusti Allah. Hartina hadis alal qadim. Di situ ada take and give, bottom up, memberi dan menerima dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ulah hayang ngadahara nikmat bae ti Gusti, ulah hayang ngarasakeun nikmat bae ti Gusti, urang ge kudu ngabales ka Gusti kunaon? Ku puji. Awak dihirupan teureun maksiat bae. Aya teh mah keur menta ka Gusti, ya Allah, kula turunkeun ieu duit nu loba hayang kabayar Bang Nemo. Menta hayang digerakeun aya salat dohor 2:30. Akur. Menta hayang digera-gera aya subuh jam 8. Maca doa kunut deui. Cek anakna, papa ada gula ada semut, sholat duha pakai kunut. Orang keur manggang doa kunut karena mata poe. Wanci 7:30 jam 8 karak sholat subuh eta mah giliran mamenta hayang geura diijabah bae ka Gusti. Iyalah kesalahan manusia. Mantak lamun hayang neangan keserba-salahan, teangan di diri manusia eta tempatna. Mana buktina? Dibere peuting hayang geura beurang. Kercan kawin haliwu hayang kawin geus boga anak rewed marabana. Mending bareto keneh hayang da keur bujangan. Jelema mah serba salah bae. Cicing di pinggir laut, hayang cicing di luhur gunung. Cek nu di luhur gunung ngeunah, nu di pinggir pantai mah boro-boro pugu aya tsunami mah lumpat. Betul? Iyalah manusia tempat serba salah. Dibere miskin ku Gusti ceurik teu eureun. Geus disugihkeun teu inget kanu miskin. Tah. Urang Bu. Mata ngantuk hayang sare, geus sare kunaon kala kahudang deui. Eta jelema tempatna salah jeung kurang. Geus lamun hayang ningali kaserbasalahan ayana di jelema. Pusing Ustad nyeun imah. Kunaon? Resiko dapur unggal poe. Kitaan saha nyeun imah aya dapuran. Bener teu? Enggak sudah make dapur cek ulama. Moal aya teh resiko dapur. Paling resiko imah doang gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Muji ulah eureun ka Gusti Allah. Pertanda naon? Urang teh tasyakur lantaran ngabogaan awak masih dibere rasa hayang ibadah. Yeuh kula mangangkat jempol ieu ka masyarakat Cikeusik. Muludan di dieu jamaah manikeun rame kieu, karak manggih ieu kula mah jamaah saloba kieu. Dihitung ku kula sampai seberat tadi lebih ti 2000 jamaah jeung kacang garing sagala. Jeung tanggal jauh gitu. Hebat orang dia gagah Bu. Hadirilah dan meriahkan tabligh akbar dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tema menanamkan keteladanan Rasulullah SAW demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penceramah Kiai Haji Muhyiddin At-Tabrani SPDI dalam kurung Ki Peluh talebah dinyana doang kula cenahna teh. Aing gagah-gagah disebut peluh. Punya peci luhurnya punya. Segala yang disingkat akan mudah diingat. Sok mangga, kepala desa disingkatna kades. Babari, rukun tetangga RT, rukun warga atau RW. Pan babari disingkat punya. Kepala sekolah kasek, wakil kepala sekolah wakasek. Di urang aya madrasah, kepala madrasah kaemad. Wakil kepala madrasah wakaemad eta. Pernah uah kana kaemad eta. Enggeus peluh teh singkatan peci. Ustad ngaran kula supaya bisa nempel dina ngaran anak bisa henteu, termasuk ngaran salaki. Ari ngaran ibu saha? Kokom. Ari salaki Abbas. Geus anak baskom. Pan singkatan Kokom. Betul. Jangaran kula mah Dahlia Ustad, ari salaki Dardiri, anak Dahdir berarti. Babari disingkat. Terus ya. Lanjut. Masya Allah. Sampai jam 2. Kuat ibu di dia. Hayu orang hees bebarengan. Temanya adalah
menanamkan keteladanan Rasulullah SAW demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keteladanan Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Nah. Teruskan Bu. Teladan itu apa Bu? Lain cuma pinter. Keteladanan itu di dalamnya ada juga disiplin Bu. Rasul mah jalmi teu ilok paluat paleot dong urang. Urang mah loba paluat paleot. Aya mobil liwat bage nyileuk beheungna. Ja loba paluat paleot pan urang mah. Bener tante. Padahal dia hareup aya kula. Mobil liwat mah dulu ke ditu. Tedek geraya koldeser lewat bae kula nek nangkel hop. Ibu-ibu ka mana cenah eta nu cara mana leungit. Orang naik mobil nangkel. Aduh aing saumur kieu mah mod cara mah di pinggir jalan kieu. Resiko. Doakeun ka hareup sing aya lapangan nu gede di dieu. Amin. Urang dieu mudah-mudahan hasil tina kerja sama ku Gusti Allah sing disadiakeun surga anu indah di situ di akhirat jaga. Ya Robbal. Tiru ibu orang dia tuh bisa ngumpulkan jelema sakieu lobana. Naon ieu sebab kulantaran meniru keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayang di aku umat mahabah ka Kangjeng Nabi mantak sholawat ulah dieureunnan ngadoa ka Allah supaya dikutur gulunturkeun ka Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah lamun teu aya Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia. Maaf para hadirin, urang jadi naon bawa ieu kuari. Geus kudu nuhun ta ka Kangjeng Nabi. Diutus di Mekah sekian tahun, di Madinah sekian tahun, tapi Islam nyampe ka Cikesik. Lewat siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, the next generation of anbiya. Mereka lah yang memberikan dan mengajarkan kita ilmunya dari Rasulullah. Numantak leletikan eta kiai, ustad, ulama, etalah ceng hirup mah kudu deket jeung kiai dia sugan bau-bau kiai cenah kitu len. Asal ulah jadi kiai bau bae dia ceng cenah. Pan kitu. Urang mah rumasa jelema walaka hejo, ibarat tundun hejo, hayang laku mahal, bangkeut hijikeun jeung tundun beureum jual ka malingping. Eta tundun hejo kabawa mahal kusabab tundun beureum. Geus urang hayang bagus, hayang kualitas urang, hayang diga Rasulullah, hayang milu ilmu-ilmuna, hayang bisa nyangking anu aya dina Rasul, ayana di ulama. Mantak deketan, ieu mah keur susah bae datang ka kiai. Keur sugih mah eueuh teh inget. Bari mah mawa aqua di teu mah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Aya naon teh kokom? Aya di bae teh kokom. Eta geus aya deui bae. Warung bangkrut, kiai. Geus sabaraha bulan? 3 bulan. Aya anak sabaraha? 18. Digana eta tanu ngabangkrutkeun warung eta. Anak tangka 18. Laju kuari hayang kumaha kom, hayang maju deui warungna. Atuh dorong ka hareup saeutik cek kiai. Kage maju ta warung. Mana cai aku anak? Bawa ka dieu. Dicanda ku kiai di baceohan di kamar. Datang ke kamar eta cai aku di babacan. Ila kadarat ila kacai ila kadarat ila kacai. Oh ila ada roti maksudna. Beres ya teh candak di kaditinya. Kumakeun yeuh siramkeun ka sakuliling warung 3 kali. Aja lamun aya sirah mitoha kumaha siram bae geus teh hayang nyaona. Rusuh jeung mitoha. Menang 3 bulan warung ibu laku deui. Modal datang deui, nu meuli rame deui, ibu sugih deui, lepoh di beta ka kiai. Akur tante. Mentak kiai mah tempat didatangan nu susah bae, nu butuh bae. Doangna ngadoana ge tanggal penting ya Allah, susahkeun ieu masyarakat. Henteu kiai mah telok ngadoa doang kitu. Teruskan Bu. Maka dengan meniru keteladanan Rasul kita dekati orang-orang yang memiliki jiwa keteladanan. Siapa? Ulama, kiai, ustad, santri. Tong dihewaan nitip. Tong hewa ka ulama ka. Maaf. Ieu mah ngadeuleu kiai nek ngariung mawa santrina dak setan berkat lewatnya. Kot ngomongkeun setan berkat. Aya santrina nu wanian kakak jurig tuyulna.
Nggak santri diaranan ngan setan berkat cicing bae tarimakeun da memang heueuh. Doakan Bu santri-santri nu aya di pondok pesantren di lingkungan orang sing jadi jelma soleh soleha, sing manfaat ilmuna, guru-guruna sing salabar. Ya santri mah kumaha ge eta penerus ulama. Ih, ibu jajal boga minantu santri Bu, bulan mulut lintuh teh anak ibu. Ulah gagabah. Oga ustad ngawinkeun anak ka santri kunaon gitu madesu masa depan suram. Paling gak boga duit tina nu modar jeung tinu nadar. Eueuh nu pae bae tetanggana eueuh teu boga duit. Terlalu kau Markona. Dianggap santri teh agen madesu, dianggap katro, dianggap kampungan. Maaf, di Kobong yang kita kaji adalah kitab-kitab karangan-karangan ulama dunia. Maaf hadirin, cek saha santri kampungan leletikan eta kitab nu dikaji, nu disebut berjanji, nu sok diapalkeun di Kobong tina walama terus kana sosolawatan, kana berjanji, kana tentang kisah Kangjeng Nabi. Leletikan eta kitab berjanji karangan Abu Ja'far Al-Barjanji anu lahirna di mana di daerah Barjanji negara India Bangladesh. Berarti budak luar negeri, berarti budak dunia. Eta dikaji ku santri ilmu profesor dunia nu diapalkeun cek saha santri kampungan. Betul? Hidup santri. Hidup santri. Hiruplah can parae. Doakan santri orang sing jarara di jelema. Amin. Tonton anak ka Kobong, titipkan ke guru ngaji. Jadi santri mangeunah keur latihan jadi wali. Naon jadi wali? Nah, usaha teu ilok, duit dararatang wal bulan. Beas dikiriman pan wali eta. Beuh gagah. Resep ibu di Kobong mah. Resep merhatikan kehidupan di Kobong. Aya corona santri mah lewat eueuh nu pae jajan. Padahal eta dahar dina nampan urut nenden dina kandang kotok. Tai kotok pabalata ngan disebor doang asal leungit bedat ainiah. Nah, timpah kuliwat panas pae. Dahar heuak bae. Aya eta santri nu paeh ku corona teu aya, maaf, malah nu paeh dokterna. Bener tak? Eta keunggulan santri. Bi, ketika subuh kaberangan cek guru nanti emang coba sih ulah di kodoan beta salat subuh. Pan santri mah celengkeung bae ngomong, "Heh mama, pan eta ilmu ngodo salat meunang ahli fikih baheula dijieunnan, lamun eueuh nu ngagawen ceurik ta ulama." La ilaha illallah. Aya sakituna eta santri. Bisa bae teu ngalawan teh. Laju hees bae di Kobongna cek guruna ceu bae mang ulah hees bae tadi Kobong lah mama cenah daripada melek ngomongkeun jelema. Mending hees. Ngeunaheun ningali kahirupan di Kobong mah ibu, masya Allah. Eta ye usim buah, buah kiai telok uman. Ku santrina beak dialahan. Eta guruna kesel meureunnya ditulisan make kardus teh mang sepidol. Cek guruna teh, "Mamang hati-hati Gusti Allah mah uningaeun." Tempelkeun kardus di dinya. Eta peuting eta si santri eueuh kapokan. Di ala dewe buahna ngadeuleu tulisan eta. Waduh, nang mama ieu kumaha ge ieu. Kalah dibalikeun di tulisan deui. Leres mama Gusti Allah mah uningaeun, ngan Gusti Allah mah telok loba omong. La ilaha illallah. Eta ku pinter ta santrinya. Teruskan dia. Tapi maaf santri Bu, lulusan ti pasantren teu aya nu teu kapake. Kabeh bakal kapake. Leletikan mandian mayit saha amil santri. Jasa gara ge kudu jeung ilmuna. Ih, daek ibu salaki paeh di pandian ku tukang gableh. Ai gagabah. Ku urang geus teu kabayang di lembur Cikeusik misal teu aya nu bisan mandian mayit-mayit ajan sahurang geus teu aya atuh geus gawat darurat eta. Ka mana ieu mayit kuduna dibawana? Setim tuman. Di jeos. Dibawa kuno bodoh ke kamar mandi ting polotot bah. Ai dia bisa teh sih sabenerna mandian puguh aing ge bingung. Hayang aing mah ieu pan anu maotna eta kabeneran amil tukang mandian mayit.
Ja tukang mandian mait maneh nanya hayang aing maneh paeh mandi heula. Ai jelema nu bodoh jeung nu bodoh pan pakuntrengan bae teureun. Nu kumaha coba? Geus lah urang kieu bae kuli hum pimpah bae nya. Hum pimpah alaihum gambreng. Teh ijah make baju rombeng. Akhirnya kesepakatan bersama mait dikerebekeun ka kobah. Budak bok nges di jero kebesekan bu maitna hirup deui iya kieu carana mah teh jadi aing paeh da di dunia kene nges dikerebek-kerebekeun ku dararia. Bisi kitu kula mah lain naon nu mantak ka pasantrenkeun ta anak sinah ngarti kana hukum pan di urang seueur kak nya pondok pesantren di ditu aya tadi we kula ngaliwat di ditu lah ka dieu di kadu gawir ka dieu lah eta pasantren ya Allah ararindah amat jig jajab-jajabkeun putra-putra urang insyaallah amun ibu gaduh anak santri bakal jadi kiai lamun geus jadi kiai bulan mulud cair bae. Pamajikan kula ibu kuari naik 8 kilo. Itu percaya atuh dada mentok mah moal poe bakakak eta bakakak ieu. Silih mulut dada lintuh. Rajab lintuh. Silih kemudian ruah sak banteh. Rada lintuh kene tak met mah. Kayak bulan puasa kuru jasa. Bulan gitu salakin awan manggil. Berek bulan puasa mah pan. Nungguan fitrah be ti santri bade jeung ngembul teh beasna. Itu insyaallah lamun ibu ngawinkeun anak ka santri bakal lintuh anak ibu. Jeung deuna ge mang awewe mau ulah lintuh-lintuh nya. Kuruteun ulah. Lamun awewe ditimbang aya 30 sampai 40 kilo berarti eta ngaranna kurang parab. 40 kilo sampai 50 berarti eta ngaranna huru. 50 sampai 60 eta idealna awewe sakitu pas enggeus. Ulah berat-berat awewe mah bisa yang di luhur. Karunya kasalakina. Nah 60 kilo sampai 70 kilo ieu awewe nu kieu ngaranna awewe mulai lintuh. 70 sampai 80 eta ngaranna lemu cek bahasa Jawa mah. 80 sampai 100 ieu awewe nu kieu ngaranna obesitas. 100 sampai lebih kok ditu teu kahitung eta ngaranna gapura kecamatan. Terus ya aing ka mana-mana los ceramah ieu lah. Punten para kasepuhan lamun teu dikieukeun ceramah ti peuting harees. Bener tak? Tuh lampu ge paeh betala. Sawan kana peci dong eta lampu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Keteladanan Rasulullah yang harus kita tiru itu apa? Akhlaknya. Sekali lagi akhlak yang patut kita omongkan dan patut kita bicarakan di bulan Maulid ini tiada lain dan tiada bukan adalah akhlak Rasulullah. Yuk kita belajar dari sebuah kisah. Kupingkeun, pasang telinganya baik-baik. Ibu, ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah, Masya Allah, eta manggihan hiji pengemis. Pengemis ibu, kolot, aki-aki, peot, hirup deh ta. Nah, nyarande di pagar ibu kota. Ku Kangjeng Rasul tiap anjing dihuapan bumbung ke bubur gandum. Pak, buka mulutnya, celemun. Ketika dihuapan, eta ibu pengemis, matana ka dieu, ulah kanu naik gantar. Matana ka dieu. Tos wios ka eta mah, kin bae. Mohon kos wios. Mohon. Sieun kana peci mohon. Tos kitu bae wios. Nah kieu bae lah abikat jadi abikat deuleu huntuna bae. Teruskan ya hadirin. Pengemis tua tersebut dihuapan ku Kangjeng Nabi. Eta barang dihuapan cek eta pengemis sahaya nu ngawapan kula. Cicing wae Kangjeng Rasul sebab naon lamun bebeja eta Kangjeng Nabi karita keur dikepung ku urang Madinah. Kangjeng Rasul eta datang ka Madinah ti Mekah dikahewaan ku masyarakat sa Madinah lantaran dianggap mawa ajaran baru sebab di Madinah tos aya ajaran lama.
anjeun nyaho tah henteu kana si Muhammad cek eta pengemis. Kanjeng Nabi mesem bae bejakeun ka manehna kula eueuh tah ka eta heuh yang noktok lamun panggih mah ku kula horeng jelema mah dihareupeun matana pecak tabu si pengemis teh aki-aki kolot peot deh hirup deh laju geus kitu singkat caritana jigi sukdi huapan deui datang disampuran deui kakek buka lagi mulutnya lagi iya sanu ngawapan kula nyaho tante kanu si Muhammad wayana bejakeun tak ka eta ulah datang ke Madinah tah cicing di ditu di Mekah Kanjeng Nabi mesem deui bae ya Allah ya Rabbana lamun model urang kuari nu dihuapan ngahewaan urang tinggal dicekel dijenggut buukna hajar pantingkeun kana tembok mun urang Kak tapi Rasul teu boga teu ngagaduhan sifat model gitu beliau tetap terdiam singkat caritana disingkatkeun kudu nyarita Kangjeng Rasul ngawariskeun eta padamelan ka Abu Bakar cek Abu Bakar wahai Abu Bakar cek Kangjeng Rasul ieu kula umur geus deukeut ka hareup geus pangrasa tereh jasa wayahna lamun kula pupus teruskeun ieu padamelan kula huapan eta pengemis tua nu aya di pagar ibu kota nu sok nyarande make bubur gandum Abu Bakar siap Kangjeng Nabi 86 nah singkat caritana disingkatkan kudu nyarita pupuslah Kangjeng Rasul barang pupus diteraskeunlah ieu padamelan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ayo babarengan sasalawatan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin one more sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu sallama Nabi Sayyidina Muhammadin ajma'ina abda'u bismillahi wa rahmani wa bira'imi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah wa Allahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahad qadir muridun ali mumbi lisai sami'unil basir ruwal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa kudratun datun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis wajaijun bifad lihi wa adlihi tarkun likulli mumkin kafi'lihi arsala anbiya nawil papana bisidki wa tablighi wal amanah ceret gitu ngenahan bu ibu nu ngenahan kula nu cecerowokan molohok beman tuan henteu tah eta kula mah urat beung asa gede jempol teu bisa ibu
mangkana ngaji teruskan. Singkat ceritana Abu Bakar ngahuapan pengemis. Barang pas dihuapan buka mulutnya, ai beletok sendok kana huntuna. Cek eta pengemis saya nu ngahuapan kula. Dia biasa nage tiap enjing teu kieu lemah lembut make akhlak. Kunaon ieu kieu amat? Anjeun nyaon teu kasih Muhammad, bejakeun teh kasih eta. Kula heula jasa teh kasih Muhammad. Eta geus kitu ge ngawek-wek keneh bae teh ka Kangjeng Nabi. Kumaha cek Abu Bakar? Ampura pengemis eta anu ku anjeun dipake ka hewatean Nabi Muhammad tos pupus tos maot kaluar cai mata Abu Bakar netes. Cek eta pengemis itu, Pak aya wios biasa ade wios upami teh eta mah wios kin bae nya kin bae wios ari teh urang mah make obor ban bisa mah obor teh na ya. Wios kin bae. Teruskan Ibu. Iya, ibu-ibu nak konsentrasina ka dieu bae tah nya. Coba ka dieu. Ulah ribut bae bisi diasupeun kana peci ku kula kabehan ya. Cek Abu Bakar eta sabenerna mah anu ngahuapan anjeun unggal isuk. Dialah yang kau benci, dialah Muhammad anu ngahuapan anjeun samemeh kula. Eta pengemis ibu norok tok tu urna nguping bahwa nu dipake ka hewa teh kumanehna horeng nu sok ngahuapan manehna unggal isuk. Ya Allah Gusti, can pernah kula ngahewan eta jelema ku kula diaranan dike padahal aya hareupeun kula sugan nyintrek sugan nampiling hebat amat eta akhlak. Abu Bakar tuntun aku bersahadat atas nama Allah dan namanya, maka eta Yahudi buleungkeukan pengemis tua bersahadat minta diislamkan oleh Abu Bakar oleh karena akhlak Rasul yang baik. Betul. Lamun model urang kuari dakwah geus lain kitu. Urang mapan kana jelema galak, magahan budak leutik ge dipagahan budak leutik nah teu daek belat. Kalah sasada cenah. Tah urang mah laju bae emosi ngajaran budak leutik bae ge tah. Bener teu? Coba. Sin. Cek budak leutik. Sin barang pas sod eta budak leutik mundur 2 meter ka buri. Cek ibu teh kunaon ceng mundur? Punten ibu sodna bau jengkol. Ta urang mapan emosi nu aya dikepek lenteng ulang ngaji ka dieu deui dia ngaranan aing jeng bau jengkol. Betul apa betul? Mari berdakwah dengan akhlak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ndek asup Yahudi, ndek asup Islam, ndek jadi Nasrani, heuk bae. Ieu mah geura dia ku aing asup Islam dipencit dia ku aing naonan ka? Kudu kikituan. Engke ge di ditu mah masing-masing. Anu eta kadinya, urang kadinya. Urang ge can puguh kadinya. Kadang ngadeuleu jelema salah pan urang mah papolotot. Tas eta dak cenah tukang maksiat neraka, tas eta mebas ka di neraka. Can puguh ka urang ahli surga. Bener tante. Maka cek ayat Al-Qur'an la yasor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ulah sok siling aranan goreng kana jelema anu tabiatna goreng. Asa sahanunya urang nu sok ngaranan goreng kalakuan urang bagus cek urang ternyata itu nu leuwih bagus ti urang nu diaranan goreng. Eta nu bake kasieun ka. Betul Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini maulah dihadrohan emangnya. Ayo Bu salatan barengan Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ya wasi'al ya Rabb Mustafa Sidana waghfir kamana jalan kasaga kaditu ka pasisian kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rob waghfir si bokir niu piriwit mang nasir katelak urat ulah loba mikiran duit kir
alam akhirat ya Rob. Balik maka waghfir lana ma madha ya wasi'al karami imi najarami sayang kook na jambatan nini hayang ka kami di bokok ngap-ngapan ya Rob. Balik maka waghfir imi ibag mobil berem dihadekeun nini rada gubag anak adi belum tedaekeun ya Rob. Mana si buraing ustad waghfir nalabatu kacigu dagedigu haku kulilingan boga minantu rada budeg mitoha ditampilingan ya Rob. Balik aena banjaran ngadu kebelut kaciguha paeh ge teu panasaran sebeh gelut jeung mitoha ya Rob. Minantu edan sidana waghfir anak iwungna pesitan buahna aratah kene nicium kuno kumisan sebulan karasa kene ya Rob. Cek nu kumisan yes waghfir lana ya wasi'al karami salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan tebeguk ngejo ya Rob. Si Ici si Ijah tah kali pegawaian Mama dok salawe 25 manuk kepiit dina kejo awewe zaman ayeuna dibere duit matana hejo ya Rob. Waghfir salawe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik beki letik beki tongkol ya Rabbi bil Mustafa mesum we otakna ya nah mama do ya wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teruskan ibu hayang ka surga tos nyawa jalanan encan ajunak jalan mana Iji iya mah urang dihonya hayang ka surga teh gampang ibu. Surga ibu mah aya di salak ulah neangan surga di salaki batur eta mah narak. Betul. Mana contohna bahwa surga salah pamajikan ada di salaki? Hiji cekang jeung Rasul lamun awewe nyuci pakaian nyeuseum pakaian salakina sapotong bae eta 70 dosa leutik nu aya dina awak ibu muruluk lebah dinya jeung daki-dakina eta. Nyeuseum nu bener. Ieu mesin cuci bae nu diaprok. Dongna nu ka surga teh heula mesin cuci eta. Los ke di surga aya box segi opat teh dadah ka ibu. Kamu mah nggak pernah nyuci, aku aja yang nyusuhan. Cek ibu kata siapa? Aku yang ngejajal-jajalinnya. Cek mesin cuci iya, tapi kan aku yang ngegoyang-goyangnya. Seseh pakaian, dosa laki. Sabaraha tadi bu 70 dosa ibu nu laletik dihampura ku Gusti. Dan setiap perasan dari air yang dihasilkan pakaian suami ibu yang dicuci oleh ibu itu menjadi tetesan malaikat yang akan memberikan ampunan kepada Allah untuk ibu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kadele beta banget nanya. Non Pak. Masya Allah luar biasa. Teruskan ya. Hiji nu kadua surga ibu aya di salaki. Kupingkeun pasang telinganya baik-baik. Rorekan namun aya keneh teh cilian mahnya.
Nu kadua cek Kangjeng Rasul saha jalma awewe anu nyium leungeun salakina balik ngaji sakali mah eta sarua jeung nyium batu hajar aswad di Mekah dengan tika Mekah di imah ge aya hajar aswad kakak da geuning bener sarua bae jeung nu di Mekah hidungna geuning itu mah seungit ieu mah hangit ayah bisa teman nyium ngahinakeun dua surga ibu isok teh salaman cium tangan isok aku bangga dengan kebohonganmu isok buktina lebaran gengan kieu doang leungeun Assalamualaikum kak Waalaikumsalam hampurannya geus kumaha dia bae an sakitu bener tanta kumaha cara siling hampura jeung salaki nu hade teh ibu salaki ibu calik dina kursi gek ibu di dieu nyembah doang hamba nyembah raja ngagukuk cerik hulu ibu aya dina tur salaki kumaha cek ibu kakak ampuran tiluhur sausap ranbuti handap sausap dampal suku jeung rorombeheunana ampuran neng loba dosa kakak tiba heula ngagetakan kakak bae sampai torek sabeula ceri kakak ampura kakak sanajan eta salaki kumisna sagede pager kacamatan ngadeuleu salah pamajikan uger-ugeran model kitu milu ceurik milu cer kumaha cek salaki ibu Rodia ari kakak kunaon ceurik suku aing kapija kutur dia aram jada gelut teh beta kadituna siling hampurakeun tadi nama atuh sukuna keur hileudeun meureun katakan ku tuurna eueuh leungit ka mesrana aya ge anu hampura ka neng unggal poe teh bisa merena pakah lahir batin anu sesuai jeung keinginan neng ya Allah malah kapungkur neng inget tante naon kakak anting nepena leungit lain sabelah oh muhun eta ku kakak dijual pakai kawin deui oh jadi dia ka anu ngajual anting aing haram jadah dia dicekek salakina gelut oh wah itu bener eta kaditu ya siling ngampurakeun nu barana cium leungeun salaki bulak balik bila perlu eta teh hajar aswad dengan tika Mekah da ongkos can daftar bener tak nu katilu surga ibu apabila cek Kangjeng Rasul seorang perempuan nyadukeun kopi sagelas maka bakal dibere pahala sarua jeung puasa sunah satahuneun kopi sagelas balasana puasa sunah satahuneun lamun sapoe-sapoe ting salaki ibu ngopi na genep gelas ora lahu teh malen jelema ngopi sapoe-sapoe ting genep gelas berarti genep tahun puasa sunah ibu alhamdulillah nu mantak pamajikan manggeus teu nganti puasa sunah nyeduhan kopi mah moal poe balik ti dia datang ka imah hudang dia ka hudang dia ngopi ngopi aing geus nyieun kopi tuh genep gelas balik ngaji ti dia eta salakina kuat ngap-ngapan ari dia kasurupan jurig di mana ja unggal ge aing nu nyeduh kopi ayang menang ganjaran pan pamajikanna anu kaopat kupingkeun ibu nu kaopat saha jalma cek Kangjeng Rasul pamajikan neuteup beungeut salakina sakali wungkul neuteup beungeut salakina dengan keadaan ikhlas ridho karena Allah menghibur suaminya demi amalan ikhlasnya karena Allah maka cek Kangjeng Rasul awewe nu model kieu dibere pahala sarua jeung neuteup Ka'bah di Mekah dengan tika Mekah deui wae diteutepan ku ibu balik ti dieu salaki ibu cicing banget mana banget bener kakak ditelak-telak kukula ternyata mirip jeung Ka'bah banget nah kunaon kitu iji hideung sege opat aya bese teh menelek-nelek ngahinakeun nya tatap mata suami ibu terutama ibu ketika dia sedang tidur
keur sarete pan mujina capek eta deleukeun ku ibu telak-telak bener oge nya cek ustad ngadeleukeun salaki macan ge keur hees ku aing ditelak-telak bener ieu beungeut salaki aing bonco horeng ngan aing kunaon jadi bogoh kieu nya kanu bonco teh aya bese eta mah nelek-nelek malik-malikeun maneh kana salakina lain kitu iji. Ya Allah, berikan dia kekuatan setelah sehari penuh mencari nafkah untuk aku dan anak-anakku. Gitu tah. Mudah-mudahan AA engkau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan engkau dilancarkan rezekina. Gitu. Doakeun salaki teh. Moal poe dicarekanan we digetakan we mantekan pararaeh teh heula tak kitu ieu. Tingali papunten rangda lolobana. Ai salaki geus eueuh pararaeh teh heula. Ngarora keneh padahal. Atuh balik di Jakarta mawa duit leutik beak digetahkan. Balik-balik teuing mau duit sakieu. Pugu anak loba. Ku urunan mege eueuh. Eta salakina mengsol langsung sungut apa etot setruk. Bawa ka Aji Darmo ka ditu. Dirawat saminggu pae. Terus kan? Terus. Terus Bu? Kuat sampai subuh? Ayo jeung abdi di dieu ibu hees abi balik. Kuat ge nu dihandap, nu di luhur, nu nyanotok jangan betot. Nu dihandap tinggal ha doang. Cicing dak leutik mal ngarti. Nu kalima, surga ibu ada di suami ibu. Mari kita adakan survei penelitian. Inilah akhlak Rasul. Rasul selalu mengajarkan kepada para istri-istrinya untuk setia. Siti Khadijah ibu nuju nyuci ngupingkeun Kanjeng Rasul nyeduh kopi kuat seok be dirontok. Tas caramah Kanjeng Rasul capeun nyeduh kopi sorangan di dapur. Siti Khadijah nuju nyuci di udag. Kakak, sini gelasnya, sini sendoknya. Ini tugas aku sebagai istrimu. Kalau aku tidak mencuci kopi, tidak menyeduh kopi ini, walaupun aku sedang mencuci di belakang, nanti ganjarannya buat siapa? AA tiduran di sana istirahat di ruang tamu di sana di tengah. Biar Neng yang bikin kopi. Eta kopi didamel ku Siti Khadijah. Datang ke paterasan. Assalamualaikum. AA, ini kopinya sudah datang. Silahkan dicicipi. Kalau kurang manis teriak lagi nanti Neng yang nambahin gulanya ya. Kalau belum manis juga tatap mata Neng. Begitu dong. Neng mau ke dapur lagi mau nurusin nyesehan. Dadah AA. Memeh dileueut eta kopi si Kangjeng Rasul punten tos ngaraos wareg ti heula lantaran akhlak istri nu bagus. Rebut Bu. Ibu mangahaja salaki nyeduh kopi teh heula teh di deukeutan mah di deukeutan sih, tapi ngadoa ka Allah, ya Allah nuhun salaki kula geus dibere hidayah. Pugu salaki mah karunya supaya saya pamajikan teh boga ganjaran. Mantak seduhkeun kopi ulah kudu dikitahan. Harinya homa eta salaki sok ngopi. Kadang-kadang yang membuat rumah tangga dodar itu perkara kecil Bu. Betul? Terus kan? Nu kalima nu terakhir, surga ibu aya di salaki ibu. Aya di salaki ibu ta surga ibu. Cium pipi salaki ibu. Nu aya ya masalakina nu aya. Atuh ari nu teu aya mah kawin dah. Apa pahalanya? Dalam kitab Adabun Nisa halaman 292 juz kahiji. Kumata cek Kanjeng Rasul wa ayyumamra'atin kubalat jaujaha biti binafsiha paka annama qara'atil qur'ani isnatai asrota marrotan. Sahajal mas si pamajikan nyium pipi salakina biti binafsiha dengan penuh hawa nafsunya maka annama qara'atil qur'ani isnatai asrota marrotan, maka kata Rasulullah pamajikan nu model kieu sakali nyium salakina dibere pahala lir ibarat namatkeun Quran 12 kali. 12 kali tamat Quran. 24 kali tamat Quran. Rodia Ustad lamun 3 kali berarti sabaraha kali tamat Quran? 38 genep kali tamat Quran. Ustad hayang tamatna 100 kali Quran bisa sekali nyium bisa cekek beung salaki deuketkeun ka dieu cicing hayang tamat Quran 100 kali cicing.
beres dicok-cok salaki ibu cara roplok huntuna babau isuk-isuk susulan Ustadz Mahmud terus Haji Mahmud susulan ayo non gitu Pak indung dia kasurupan pan biasa nama teu ilok betul akur balik di dia cekek salaki siap-siap Pak dicekek Pak geus nyahoan kuari mah ya ganjarana yakin ditilep dong atas salaki mangga doakeun nu lewat sing panjang umurna mohon mangga ya robbal teruskan Bu moal marah moal ngambek moal mere dahar ya ti umaha ya hadir hadirat hadani Allah wa yakum ajmain kembali kepada maulid Nabi cinta kita kepada Rasulullah dibuktikan dengan malam ini andai kata kita ditanya cinta ibu kepada Rasul cinta mana buktinya karena cinta membutuhkan pembuktian bukan hanya sekedar ucapan. Cinta itu hurufnya ada 5, C-I-N-T-A. Cerita indah namun tanda akhir. Kitu we eta mah. Kabogoh bujangan jeung parawan ngobrol hareupeun kandang kebo sampai peuting atuh betah. Ja indah tiada akhir pan. Indah bae dipukra metuk padahal mah eta. Geus isa ge jojong bae ngobrol duaan. Indah itulah cinta. Betul? Maka cinta teh cekolot urang diawali dengan kisah kasih dan diakhiri dengan kusah koseh tak cinta eta. Lamun cek bahasa santri mah cinta teh ibu al hubbi la yuro wa la yumassu walakin yuhasu fi qalbi. Cinta tidak bisa dilihat, cinta tidak bisa diraba, tetapi getarannya terasa di dalam dada. Itu cinta. Makanya orang yang jatuh cinta itu udah walaupun kata orang lain itu adalah tikotok atau rasa coklat bae bagaimana? Cinta telah membutakan segala-galanya termasuk urang cikeusik penting ieu cinta ka Rasulullah nanaonan penting ieu ngumpul di dia ternyata urang boga cinta ka Kangjeng Nabi hayang diungkak ku Kangjeng Rasul hayang diajak ka surga hayang menang syafaat jaga biarkan orang-orang sebelah orang-orang yang di sebelah sana membid'ah-bid'ahkan tahlilan mengharam-haramkan tentang Isra wal Mi'raj biarkan mereka punya kahayang yang penting kita jangan berhenti melaksanakan sunnah-sunnah Rasul betul atuhnya bu pancok ayah sebagian Ustad apa-apaan itu muludan nggak ada dari sonohnya iraha kakak cek ulah ti sonohnya atuhnya pan nggak ada zaman Kangjeng Nabinya Ustad berarti eueuh ti dituna ari heueuh kakak ti dituna iraha cek ulah ajo kakak di ditu manggi saha bae ajo kakak ka ditu deui iraha engke kakak balik ti ditu menek mawa naon gitu cek manehna ih Ustad mamani gitu atau dia nu gitu mulut nek dieuweuhkeun rajab nek dieuweuhkeun tahlil nek dileungitkeun atuh leungit kabeh proyek kiai sok gagah betul kan Ustad itu kan bid'ah setiap yang tidak dilakukan oleh zaman Rasulullah ketika Rasul ada dan tidak melakukannya lalu dilakukan oleh umatnya itu kan bid'ah ya oke lah kalau mau bicara bid'ah sekarang gini Pak ini aqua zaman Rasul ayat Bu Rasul ngaleueut teu nganggo aqua atuh jasana pabrikna ge can aya meureun lebadinya aqua diinum ku urang sebagai umat Rasul berarti ieu cai bid'ah pican ieu piceun bid'ah ieu ulah diinum sebab Rasul baheula teu nginum aqua tadi dinya bage urang geus rengse pandala laju manehna ngabidah-bidahkeun ngomong turun tina mobil kakak tahu nggak zaman Rasul tuh kendaraannya onta? Tahu dong. Nggak ada kan mobil? Iya. Mobil bidah, picen cek urang. Daekeun tante teh eta micen mobil. Nah, ngalawan nu kitu mah ulah ku dalil ku logika bae. Sebab si eta mah dalileh dalilut, dalil eleh ngajak gelut ka ditu nangkana. Betul apa betul? Atunya sok nyaram-nyaram jelema mulu dan raja bana naonan dibere berkat mah dirinci kita kumaha mah. Di dahar heuak bae Ustad jangan ngeunahnya berkat mulut ngeunah lah kapan bid'ah ge mulutna berkatna mah ngeunah eta nu kitu ngaranna marjuki jalagoa ngabadog beuki sodakoh ogah betul urang mah cinta geus urang nu kikian manehna nu ngabid'ahkeun kana muludan katakanlah geus manehna mah teu boga duit geus kitu bae urang mah boga duit hayang di aku umat Kangjeng
Nabi. Wa man zada zadallahu ajrahu. Cek Kangjeng Rasul, saanu nambah-nambah kana pahalana, kana pagaweana bakal ditambah pahalana. Urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran nenek moyang urang eta lastari. Ieu teh min jumlatil budaya. Neuk di kukumaha ge moal bisa leungit. Da kumaha urang mah pan hayang sedekah bae teu eureun, bener teu? Ngumpul kabehanna ieu hayang di aku umat. Sebab cek Kangjeng Nabi, man ahya sunnati saha jalma anu ngahirup-hirup sunnah kaula faqad ahabbani, berarti eta jelema bogoh ka kaula. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, jeung saha jalma anu rasep ka kaula berarti ieu jelema bakal asup ka surga, diuk jeung kula di surga. Tah alhamdulillah yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Entar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sono di surga bersama orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Ibu cinta ka Kangjeng Rasul, muludan belaan pepetingan darariuk di dieu ieu. Lamun teu make amparan mah ieu jararadi kabehan ieu. Bener tanta. Jadi naon buat ka dituna. Tapi karena apa? Cinta kepada Rasul. Dibelaan calalik hayang ngaji babarengan. Mudah-mudahan urang diaku umatku Kangjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ibu cinta ke Kangjeng Nabi. Yuk sama-sama kita buktikan cinta kita. Abi rek naros. Kamari mencit naon muludan. Ayam. Ayam gering apa ayam cager? Enggak, beca naga ayam gering. Nu gering jeung nu cager kumanehna dibariskeun. Atuh lumpat nu cager. Nu gering ditewak dipencit keresel bae. Terus Pak, terus Pak. Terus awas suku Bu dipake keneh tah tante suku tah. Enggak. Oh, terek nangkel kula poho. Barang ada leka dia kula eueuh. Orang naik ka bawa mobil. Aduh, bararau aya nu koneng palid. Teruskan. Lanjut. Moal marah, moal ngambek. Moal arambekan. Cenah moal ambekan. Ibu punten, ketika Raja Mudofar Said memerintahkan kepada Sirri Sokoti pertama kali maulid Nabi di Iran, itu menyuruh menyembeli apa? Dala 5.000 onta dipencit Bu. Onta 5.000 dipencit. Tak urang kudu pepencitan ya muludan samampu urang. Ustad jaka kami mah teu boga embe, geus kotok elos. Kotok teu boga Ustad, anak aya teu nu deugel. Udah atuh nu deugel ibunya, anak sakumaha deugel udah dipencit. Kula nek nyaritakeun tentang keagungan maulid Nabi. Baheula di Jelambar dikontrakan ayalah hiji tukang es cendol. Ngontrak di Jelambar tahun 2006. Barang dagang ka kota di masjid aya mauludan. Eta esna kumanehna diwadahan habak kana gelas diangseukeun ka jero masjid. Para habib, para ustad, para kiai, abi hayang sedekah mulud. Wayahna ieu es abi pangemamkeun. Beres caritana tukang es, isu keneh geus balik ka kontrakan. Cek pamajikana, kakak kan isu keneh geus eueuh, mana duitna? Alhamdulillah neng, esna sadayana disedekahkeun kanu keur muludan. Kumaha cek pamajikana? Tah salaki aing teu baheula ge kitu bae. Biar tekor asal kasohor bae. Balik mah ka imah teu mawa duit, beak es dibikeun ka jelema. Pan biasana kitu. Salakina mah ngomong sakecapan pamajikana mah 17 kata. Mantakan geser retruk beta salakina beak para raetieun atuh kumaha jarang da dirang da deui jeung nu aya duda mah jarang bener teu. Teruskan singkat caritana disingkatkeun kudu nyarita. Cek eta tukang es kula boga nadar satahun ka hareup ti dieu endek nabung jeung naon endek ngayakeun muludan sorangan bae di kontrakan. Singkat caritana lebah datang muludan deui ibu manehna ngabobok cengcelengan. Dibuka menang duit 1,5 juta. Cek manehna neng berangkat ke pasar. Lah tukang es Bu sabaraha duit sapoe eta ngasupan cengcelengan. Paling ge 2.000 3.000 untungna sabaraha sih gedena. Bener teu? Tapi dina jero hatana geus bener-bener niat hayang ngagungkeun maulid Nabi. Neng berangkat ke pasar. Pamajikanna balanja ka ditu ka pasar Malingping. Meuli kotok, meuli segala-gala, nyieun besek 200 biji. Sore anggeus amanatlah ka RT. Cek tukang es. Wayahna nya engke peuting pangumumkeun.
aya muludan di imah kula wayahna ka masyarakat bejaan diondang muludan ku tukang es gitunya. Singkat ceritana ibu eta masyarakat diumumkeun sampai ke cek RT. Para jamaah sadayana urang diondang ku tukang es tas isa muludan ngariung di imahna. Cek masyarakat ye tukang es ngayakeun muludan paling ecai putih. Geus aing mah teh hayang hadir. Nah. Barang bener bae ibu ditungguan jam 8, jam 8, jam 10, jam 11, jam 12. Jelema teu aya nu datang tong boroning anu diondang nu ngondangna ge RT teu datang. Teu datang RT na ge. Sedih eta tukang es. Ongko RT mah boga prinsipna kieu, pan aing mah ngondang doang. Geus aing mah moal datang ge aing mah teu diondang. Biasana nu tah ngondang tah sok kitu. Terus kan. Cerik eta ibu tukang es nangis. Ya Allah Gusti. Nasib kula jelema teu boga. Hayang ngondang hayang ngadakeun muludan demi Rasulullah, demi Kangjeng Rasul. Kula boga milik saeutikna ngumpul-ngumpul satahun medug. Kunaon ieu tetangga nu datang hiji-hiji acan. Singkat caritana teu kebal jam 1:30 peuting nuju ngalamun manehna eta panto anu ngetrok. Panto kontrakan. Assalamualaikum. Paket. Kapan kuari mah paket bae. Dibuka eta panto ti jero ku manehna cetrek karena jelemana susah bu pantona teh sasadana engselna teh malarat. Nah pan anu sugih mah siut gablek. Nah anu sugih gablek ban. Tapi eta anu sugih dibuka pintu burina pintu lawangna cetrek koret. Pantesan sugih eta mah pelit ieu. Teruskan. Lanjutkan. Barang dibuka blak kaget eta tukang es ningali jelma dedegan kasep make baju serba putih cahayaan pamempek teu katingali. Kumaha cek eta jalmi di luar? Wauh teu henteu anjeun ka kula. Cek tukang es henteu ari kitu isa. Ana Muhammad ibni Abdillah dongkap ka dieu sejak ngahadiran maulidan anjeun geus ngondang ka masyarakat tapi teu aya nu datang. Kula ye Muhammad bin Abdullah datang neuk ngariung ka dieu. Ditingali eta besek anu ditumpukeun di lebet teh ibu lep leungit sadayana teu aya. Ningali deui keluar teu aya rombongan tadi. Berarti tukang es langsung ditepungan Kangjeng Rasul. Kisah nyata. Hayang ngagungkeun muludan. Tah, pan hese tah yang ditepungan langsung ku Kangjeng Rasul. Ibu hayang? Hayang bener? Dagang es jeung sukabehan. Aduh, salah. Kisah pertama. Yang kedua ibu, ya hiji pamuda baheula di Basroh. Pagaweana tukang mabok, tukang judi, teu eureun, bahkan eta selot geus beak sabaraha utangna eta. Dina hiji mangsa muludan, langsung manehna tobat ka Allah. Meuli baju anyar, sodaqoh, jelema dikumpulkeun tah ngariung di Basroh bu. Singkat caritana beres muludan maot eta pemuda maitna dipikeun ke tempat sampah bau dak ieu cenah moal bener cenah ieu mait cek masyarakat jadi lemah bedegong pan tapi ternyata peutingna sanggeus mikeun eta mait masyarakat Basroh ngimpi bareng ngimpina sarua bae sapeuting ngimpina naon masyarakat Basroh cek eta sawara ampihan kuburkeun nu hade eta pamuda lantaran eta jelema kakasih kaula manehna kuari geus aya di surga kula lantaran naon ngagungkeun bulan Maulid setiap muludan manehna ganti baju sodaqoh teu eureun ngariung teu eureun ka dieu ka ditu tiap aya riungan didatangan ku manehna sanajan teu diondang ge datang bae eta mah atuh nya pan bulan mulud mah kitu terutama santri asal ayah anu hurang garuang gariung dak muludan di anu kena kipeluh make kope jeung samping urang pura-pura lewat bae nya cenah keke digerokeun cenah kan kitu pura-pura lewat emang ka dieu ngariung tah eta nu disiaran pan ternyata eta pamuda nu di Basroh teh ibu di surga nyeungcleuk ku Gusti Allah disimpen pamuda tukang maksiat lebah bulan mulud tobat maot. Ya Allah ya Rabbana ieu hebat jasa muludan. Aya deui baheula ibu
Siti Robiah Al-Adawiyah boga anak parawan. Hayang muludan teu boga modal. Akhirna anakna dikuos, nek ka dieu nama manak muludan. Teu boga duit. Nek daek teu dijual. Cek anakna, "Ma, hari ini demi ikhlas demi Allah demi Rasulullah, nek siap. Tidak di masalah nek dijual kumaha ka pasar." Bener Bu, dijual anakna. Dijual anakna. Menang duit 200.000, balanja, meuli daging, oregen, beas. Alhasil nyieun besek di bedong tuang es tadi. Barang menang sore umumkeun ku RT. Masyarakat kampung Cigesik diondang orang kurang dak susah ndek muludan. Wayahna datang ka imahna. Tipeting diondang jam 2, jam 8, 10, 11 sampai jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 eta nu diondang eueuh nu ngondang teu datang. Siti Robiah Al-Adawiyah nangis ka Gusti. Gusti, abi hayang ngabagjakeun Kangjeng Rasul sampai ngajual anak abi ngorbankeun kunaon ieu nu datang eueuh hiji jajak. Teu kebal aya nu ngetrok DB pantona. Sasadana doang tadi malarat deui bae. Jelema susah ieu. Datang kadinya brai panto dibukakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apal teu kula saha? Saha kitu ieu? Ana Muhammad ibni Abdillah. Siti Robiah ditepungan langsung di beku Kangjeng Rasul. Kula sejak ka dieu rek kehadiran muludan anjeun lantaran anjeun nyeun besek jelema nu dara datang neuk dibawa ieu besek ku kula. Dicileuk eta besek lep leungit sabalen rombongan nu tadi ge teu aya. Indah Bu, hirup di tepungan langsung ku Kangjeng Rasul padahal susah. Urang anu sugih ulah sok pura-pura, ulah sok ngeupeuh. Aya muludan geura-geura urunan panggedena. Datangan panitia yeuh ti kula panitia 20 juta khusus jeung kiai. Tah. Gitu eta karak jelema sugih. Akur? Doakeun kurang nu sugih mudah-mudahan sing tambah jembar. Calon dewan di lembur urang mudah-mudahan sing menang, sing kabul hajatna doakeun. Kabehannya geus ari aya tatangga mah aya dulur gampang ngadeuleu batur, deuleu we oh ieu putra daerah. Lamun si menang gampang ka batur pasti mah tatangga heula nu diurusan. Eta bae colok matana hese amat. Betul apa betul? Tah barang geus kitu cek Siti Khadijah, cek Siti Robiah Adawiyah, ya Allah, ulah ternyata ditepungan langsung ku Kangjeng Nabi. Ibu hayang ditepungan tadi dong. Masya Allah hayangnya. Yakin hayang? Cigisuk jual anak kabehan. Ari hayang mah. Ulah makin dosanya. Ya mau aya bae. Naon nu bisa dijual? Atuh kotok tanon bae jual. Kotok saha Ustad? Tetangga nu lewat-lewat. Ngajaran itu benar ulanya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa yakum ajmain. Adab tentang Rasulullah ku habitos dicarioskeun. Keutamaan maulid sudah diceritakan. Semua sudah dibahas. Ngomong mah hayang keneh ngan ieu awak kaburu capek. Jigi suku lareka kandang sapi, nek maraban sapi. Ieu mah hampura kasadananya. Abi hitung-hitung idkhalu surur ka dieu. Kabehan ku abi didoakeun mudah-mudahan sing calageuran ulah waka hudang engke heula engke diuk deui lamun can aya doa nitip ulah waka bubar nya komo keur ngadoa urang leumpang eta berarti panas ngadenge doa cek Kangjeng Rasul biasana nu kitu mah titisan setan nya cicing heula ke aya sepuh urang ngadoa. Ayo babarengan ibu, babarengannya urang munajat ka Allah, minta dihampura dosa, hayang supaya taqarrub ka Allah, hayang dideketkeun ka Allah. Hikmah Maulid Nabi, mudah-mudahan sadayana urang diaku umatku Kangjeng Rasul. Ya Robbal khudma sopak wadak makadar candak anu sae nati diri abdi picen anu gorengna lamun aya nu hade anu aya nu tepat eta dongkap nanti Gusti Allah tapi lamun aya nu salah ieu dongkap nanti abi anu namina kipeluh teh al jahil wal fakir jelema miskin ku ilmu miskin ku pangarti dongkap ka dieu ge abi mah lain rek ngaos tapi abdi mah lain rek nyaramahan ibu lain arek nyaramahan kasepuhan justru abi dongkap ka dieu bade nyorogeun kana sepuh-sepuh abdi di dieu naik sado ka parung panjang kudana abrug-abrugan pidato maula panjang-panjang betengkula nangis kukuru buka angkat pananganna sadana angkat nuluhur
luhur balikeun. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.